pati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahun karena daun etak daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahun. Ya Allah ya Rabbi, dek kurang kumaha keyakinan ka Gusti Allah. Dek kurang kumaha tah nu mantak ke tancapkeun, lakeun ka nyaho Allah di jero dada urang. Bukakeun hate, rep. Ilmu Allah asupkeun ke jero jantung, ke jero golbot. Tak. Yakin urang Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai, di laut, di bangawan, di mana bae. Allah nyahoeun kana daun nu ragag. Iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui Allah nyahun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Allah nyahun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat. Jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buah caang buah henteu tapi ku zulumat. Di samping kejeroanana kanyawan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan ka hiji lapisan ka dua lapisan ka tilu lapisan ka opat datang ka lapisan ka tujuh Gusti Allah apaleun nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh tela terus lapisan ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroana nyahoeun eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak, logam emas, logam besi, perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek tade siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah wala habatin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang tak irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina opat unsur hiji unsur ardu dua unsur ma'u tilu unsur nar opat unsur hawa opat urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari eueuh matahari paeh sinar lantaran di dameula urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa eueuh hawa urang disekep di jero taneuh eueuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhwarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cek Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bagi bahaya sia sana
boro-boro melem hanet teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sengaja lain datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tama nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu itu naon al-musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain carita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka lauhil mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di lauhil mahfuz teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah subhanahu wa ta'ala lauhil mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum billail Gusti Allah anu nyarekeun urang Gusti Allah anu ngagenggem roh urang Gusti Allah anu ngaheeskeun urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah roh urang teh roh urang aya dua rupa roh teh aya dua hiji aya ruhul hayat nomor kedua aya ruhul tamyiz lamun kaluar ruhul hayat paeh lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran jadi aya dua di awak urang teh sipatanana ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat aya di awak urang engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi ruhul tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali ruhul tamyiz kapanggih jeung wali kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syagul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya kapanggih ruhul tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang deuk balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak, pagi ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu mentah sama gua. Cek polisi. Sial tak polisi belum.
padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara teh dibere ya ku polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak baca bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka kurang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya enggak mah atuh sia harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui ti Surabaya deuk ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cekeuna teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran gitu wae jing nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu deuk maling beres jasa wah bener lah mantap teu dibere-bere na iyalah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu sakasa SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illahu anu nyaho kana urusan ilmu gaib kana gudang-gudang kagaiban anu nyaho kana kunci-kunci gaib anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah mentak doa saja orang nyerahkeun ka Gusti Allah ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat Allahu akbar make kacamata syariat hiji ngangkat leungeunna luruskeun hadwaman kibeh ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diuk tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa
tambahan kurang ku adab make amama make udang-udang set ka dieu make udang-udang make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teh naon salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtidana make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa ti mimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisaeun pamalingan ge bisaeun salat mun sakadar sakitu bisaeun hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pul ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh iya jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaraan kajen ngomong kok nyaho aing baheula keudek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kan ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui sia teh mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas iku mah nganyahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta dituduhkeun tuh nu eta tah si eta ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyang bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusu nyaho kanu khusu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusu kos kitu aing pernah khusu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusu itu ge khusu jelema suserian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan nih budak emang kunaon aing baheula maling tah kos kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajenengan lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya
aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya diisi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih Allah diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kaja geus gitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gawe anu kieu bae pantas embungeun nya nama ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang kitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya ge nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kamarahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoon kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoon hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak ge hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang aing deuk ka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nyaho saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah
nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tek rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu maripat kunaon teu boga rencana nya nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu bari jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakul fil arham illallah. Nu nyaho naon nu aya di jero rahim awewe. Bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lu mah gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunaan ge aya deui dipiceunaan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah mah dipiceunaan bae ulah paeh bae paeh bae eta mah kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae terus kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede hujan gede subuh-subuh centrang deui urang mah geus kasieunnan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae nu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing di hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku sia halu ayun-ayun ku sia halu cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku si Allah geus sempak sagala di kaluhurkeun wah geus macem-macem teh asal anu hajat mah geus sempak ambalaya di luhur kenteng tolol jasa Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae cak kusi dek dihujankeun bae. Nu nyaho, ya Allah, ya kan. La ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan. Nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna
secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kaitung, secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, yeuh ayat ieu ye. Tancepkeun ka jero hate, plakeun, rak. Kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing nyahoeun, pamajikan aing nyahoeun. Tuma nu teu nyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun. Sirem nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat, sabaraha anu gering. Nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa. Sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri. Luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mantap urang boga kayakinan ieu jadi wali. Jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun. Asal nyahoeun mah izin urang ka Allah, izin amat ya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV izin ya. Izin ya. Piceun TV ganti nu gede. Izin urang ka Gusti Allah teu kudu loba jelema di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar izin amat ka Gusti Allah nu mantak. Terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mantap waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi. Mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun. Lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan. Oh diuk nu rapi dijebur gegerah. Allah nyahoeun jasa batur teh nyahoeun Allah teh urang mah lain guriwang wih siapa gede amat tuh ya bloon udah ngadu nu kos kitu oh Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek. Nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di zarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir mah disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal Pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula leutik maka ditu teh naek getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun iya kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun-sieun amat
urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan ya tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suka gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan Usolli Allah berbalik uji naonnya ingat ulah bae keur tadi pae aju bae diuknya eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu coba ke kanu borangan ge les sia kos mungkul ngaku sia kos kita salat mah sieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani set les ngopi biasa kertek-kertek kemana sih ya dia atuh sholat bae atuh aya diuk benang tangan segala kajuri ka dia sia aya wani mah kaing ngaroko deui keluar di dalam jauhna naon kudu aya sholat Allah gerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge jadi cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah. Jadi lamun dongeng nu borangan mah emang orang ge hayang seuri sorangan. Hayang seuri sorangan nu borangan mah. Nu sok kukula didongengkeun teh di Garut. Aya hiji makam, galaknya satama kuntil anakna teh dinya tah. Lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk. Teu kunti anak galak memonon, juri galaknya satama. Asal liwat ka dinya galak tah. Hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoun bratayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek jangan sepi ya ngeusan cancan ya barang deuleu jeung 3:04 aing ieu deuk balik ka Kobong ieu sieun eueuh deui jalan iwal ti ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kunti anak jurig segala naon babuk ku aing mah geus geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini-nini dek dising alalakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntilanak di babuk wae nyaknya teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpatnya nah datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturana mangi kuntilanak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kuntilanak keur kieu mah cek cenah aman itu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri mang aya sa nini cek cenah teh dibawa ka mana ka rumah sakit kunaon gitu dibabuk jurig pugukeun jadi nini ge ku nyana pajar dibabuk jurig cak santri aing juri eta mah geus bae eta nu borangan teh kos kieu itu tah barloon kabeh nu borangan mah geus ucing Allahu akbar tengah peuting Allahu akbar geus beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae panu borangan geus lah jurig kajian kuku mah ge geus cenah robahna ge lalauna ketayap-ketayap hees deui lah daripada aing ngadenge mending hees cenah teh
aman guys. Ai isuk-isuk banggi ucing. Eta ucing teh meureunanan kurusak kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek. Di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek. Oh, cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu. Tuh jadi kabobodo ku ucing pan. Ya Allah, eta borangan eta kos kitu eta. Entek teu kudu borangan-borangan geus. Udang penting. Geus, wudu asalna lah. Geus teu kudu borangan cek kieu ge. Moal aya naon? Allahu Akbar. Brek leh, moal aya naon? Eta kayak pocong. Lah lain dah mah. Eprak dibukain hehe gitu. Je, pocong beneran tuh. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang. Eta teh setan teh ngagerakeun Allah. Urang cicing ku Gusti Allah, setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireu maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh gerak Allah teu kudu sieun sieun. Mata ahli Allah mah teu kudu sieun. Begitu datang urang keur cicing ibadahat aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan. Deuk naon sia ha? Deuk naon sia ha? Tuh mah lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing. Dilalaga deui sia ku aing. Mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok. Yang naon cak pamajeng setan. Pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok ajukos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, eusina laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2 katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah. Ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun. Sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun. Ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah. Deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang. Bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbo tak yakin urang. Oh eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib. Kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan. Katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae. Obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag. Iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satunya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat. Jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi
di lapisan kahiji lapisan kedua lapisan katilu lapisan kaopat datang ke lapisan ketujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh tela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima ka genep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah walah batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dilinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari paeh sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai seuneu ya naru hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia seuneu boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sagajana datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala ratbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu itu naon al-musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing aya naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain carita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina
naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya tak eta geus aya di Lauhil Mahfuz. Mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupa aja tuh mah kurang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra. Oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin. Iya sek malaikat Israil mau kemana lu ha saminggu deui teh lelempangan ka Citra jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui ye sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal ngatak beres dikeun ka Gusti Allah tempat dideuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih sakene jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya careurik jatuh salah aing nya beusi carekan ku Gusti Allah henteu salah sia anu saah berarti tuh urang careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ja moal paeh mangan sakali doa ieu blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lauhil Mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggem roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat, nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh, lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sifatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat bae di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhut tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu ngayalah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Ruh tamyiz dikaluarkeun ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui. Matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum. Hei nu sarare nu henteu diantep sare ya muridina la yuradu anhum. Hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teh diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah henteu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamyiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum
wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun, urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun. Pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun, ma jarahtum. Naon ku urang dipigawe? Urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun, urang keur nyieun mempegan nyecagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum. Eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah, Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar, pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna. Sok pigawean migawe mah banti barang Allah nyahoeun. Tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna. Geus kitu summa yab'atsukum fihi, dihudangkeun deui nu sare heula, nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi. Allah anu nyarekeun urang ngaheskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi, dihudangkeun ku Gusti Allah. Mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang. Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae, tapi teu kunaon, teu lapar teu naon, biasa bae hartina kuat bae. 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina, kuku para ranjang. Deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi, janggut segala rupa, hirupan hirup bulu kelek panjang, bulu ieu panjang. Teh coba Ashabul Kahfi pan begitu muksal minatam li homatun saripun usdun manus kapal yatasatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena. Sedengkeun rarasaan nangan sakur 3 jam 4 jam sare. Sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat. Eta kumis gugus yage. Emang aing panjang atuh panjang gerak rongkom kabeh. Teuh ji. Ke urang teu kaharti cenah ieu. Sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi kararia amatnya jeung aya rasa lapar. 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah. Ih ke geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi. Ya Allah ya Rabbi prawe asang ke bakal. Asana nu kolot mamal kaburu. Aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae. Tetep bae. Tah ieu kabeh kaluar tina kanyaho Gusti Allah. Masyaallah. Dihudangkeun deui ku Gusti Allah, hirup deui. Tina sare hudang. Ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha? Liuqbo ajalum musamma. Dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal. Aya nu datang ka 20, aya nu 30, aya nu 40, aya nu 50, aya nu 60 tahun. Tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah, diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah. Meme datang ka ajal kitu bae. Summa yuqdo liyuqdo ajalun musamma, jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun. Beres eta karak dicabut ruhul hayat. Paeh beneran geus datang ka ajal. Lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae. Mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh bae. Geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar. Ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh. Is dead bae. Paeh bae. Di ulah percaya ke dokter, ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat. Endeuh mangga henteu masalah. Da paeh mah lain ku sebab teu tertangani, lain ku sebab teu kaburu dahar, lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae. Ajal bae. Aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kemel deui. Asana eta mah sakadar adat doang, janur sehat ge modar.
aya jelema keur ngajulan kalapa kira kata golek papai pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang encan modal lamun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dinya aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar incuna ti heula bapa kolotna kirim masak duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon gila kreditan teu kabayar aceng mau lawak aya hayang paeh kos kitu tah mah nah iya nya jadi ku Gusti Allah diheskeun dihudangkeun berang peuting hes berang hudang liyuqdo ajalum musam datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh-paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama mah sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta kabeh ulah modar jang modar bae Soeharto bae lu sugih modar atuh komo sia RT geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus paeh bae kabehan ge geus paeh apa selesai urusan teu paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik sanggeus babalik lain sekadar babalik summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi dek ngahela kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uninya tama beusi urang ngahelak je pan Gusti jasana henteu kitu raqib sini ada apa bos orang nerima rokep tukang karung Gusti Allah lagu naon Gusti ya ngahelak coba bukuna dekeun tah ieu tanggal sakitu poe sakitu sia sakitu tah eta paneta tah nu atid tah ieu tah poe minggu sia batur mah ngaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan sia tah mawa jablay tah aya tah menang di Citra aya paneta tah sial dekah kumaha urang aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh jang dokumen nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancebkeun ku ari ka jero hate urang kicep dikanyahokeun denge dikanyahokeun lempang urang dikanyahokeun nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah disarekeun ku Gusti Allah boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah oh masalah no problem oh masalah eta hiji kanikmatan antepkeun ulah sok diganggu-ganggu nang Allah sebeteuy nuduk hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang santos mantas perang Kangjeng Nabi terus berangkat balik sanggeus balik kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan Kangjeng Nabi nundutan ngageser ka dieu dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser ku sahabat dikeukeun deui katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae mangga Gusti liren bayi mah urang leleson heula cek Kangjeng Nabi leleson teh cek urang Bandung cek urang dieu mah nyaho eta leleson sih teu nyaho lah pokona leleson bae heulanan lah sirahat teh langsung ngampar Kangjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula wahai para sahabat
lantaran ieu waktu geus jam setengah tilu jam tilu ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae salah saurang memperhatikeun beusi ke waktu subuh ulah hudangkeun geus bebejar lain dirarasaan capek tas perang mangga cek sahabat teh mangga sahabat siapa kutak kiting bae nya mah sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi saya lelap anu luar biasa nu nungguan teh apan kudu nama gujag-gijignya nage sarua diuk barang diuk heuai repes atuh ulah-ulah kurang ku kiai ulah-ulah ku bos ku Kangjeng Nabi ge wae hes bae menang sae tah hes jang Allah ya Allah anu diberatkan sing ade lantaran ieu waktu geus setengah tilu atau jam tilu ieu moal kebal deui subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare kulang ke hudangkeun mangga cek sahabat teh gua da jasa mangga nya na gujag gijig bae geus disiap-siapkeun teu wadah cai sagala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah dah nyanana diuk doang diuk doang nya lagi pan sarua capek diuk nyalan dari PS KBH terus datang ke jam 4 jam setengah 5 jam 5 terus datang ke jam genep jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kangjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh aduh itu subuh ya dina waktuna Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun hudang barang hudang kaget jana guan ieu jam sabaraha ulah waka jam sabaraha hudang heulanan hudang hampura tuh ulah waka hampuraan hudang heula kabeh hudang isieun nya kurang kireum geus atuh diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua hees kabeh cak Kangjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah hudang menang Gusti Allah nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalin kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mantak urang cikupa ngeunaheun we ge ke subuh-subuh teu doraka ieu aya catetan di Kangjeng Nabi jahes nang Gusti Allah nah ieu tadi tah cak Gusti Allah wa huwa alladzi yatawaffakum billail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun hese atuh suara sapeker di masjid kaceuli urang kaceuli geus malah make beker sagala supaya ngirining HP dipasang remote mah HP mati tot beker kering nu adzan ge Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditiupan hudang jam 8 aja dek keluar isin pan ngaran lagi kiai pan aya ka isin pan ustad biasa nya ngarupa kos nu geus aca sorban biasa diuk kopi cek majikan geus salat tancan nya ieu cek majikan ieu majikan bingung kaji geus salat tancan nya ieu jarang rasan mah encan itu tadi kaji emang geus salat jamaah tadi tenangnya naga geus tenang teh kirim-kirim asalna tadi pansare teu kuat kaji batas salat wiridan deui blek deui bahes lah pokona bos geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh heueuh meureun nya gitu jadi geus langsung tas subuh teh kaji puyeng lah geus teu wiridan deui geus kajian diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui cak pamajikan nya asana tita tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae mantak sahabat daros ai eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana urang sare kemudian urang teu hudang teu dosa setik-etik acan tinggal kadiekeun mana widoah mana tempat wudu kadia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang mah salat naon subuh niatna kumaha qodho tah
bejakeun tak ka Muhammadiyah nu eueuh kodo, bejakeun ka Persis nu eueuh kodo. Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh kodoan, mah nya eueuh kodo. Loh, jeung Gusti Allah mah lain cara manusia aya ge ka jelema, kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu. Soekeun sungutna. Bawa ka dieu, tah angsongkeun kitab Muslimna tah Sahih Muslim. Tah bejakeun aya tah. Jelas teh dina Sahih Muslim aya. Salat Kangjeng Nabi, upacara heula ka para sahabat. Di mana orang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang kodona nu baling bagus segera. Nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qodoan. Urang cikupa mah geus kudu bejaan teh mah geus paranti. Geus biasa teh mah kodoan mah mun adaan anehnya mah. Justru kodoan nu geus biasa. Kodoan. Jadi aya kodo atuh aya. Entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make kodo di mana urang tinggalin salat kodo tinggalin dina waktuna. Ko Muhammadiyah mah henteu, ko Persis mah henteu. Giane atuh make mazhab saha? Mun teu make mazhab atuh deui ka manakeun eta hadis eta. Ja aya dina Sahih Muslim kodo Kangjeng Nabi. Allahu Akbar kodo bae biasa. Make Allahumma hdini, make biasa. Allahumma hdina fi man hadait. Orang yang lamun berang di dia orang mah isin saya anak kebetulan orang sholat di kamar ya Allah mah dini piman ayah anak cakana kau duha make kuno mantak ayah anak handap kan Allah mah dini piman hadait wa afini man afait apa nih cakana kau Allah mah dini teu naekeun urang pan duha si make Allah mah dini ulah loba omong sia. Ya Karim, nah iya lamun ilmu Allah ditancapkeun ka jero hati urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran ku urang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang izin ka Gusti Allah neuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah berang peuting kanyahoan nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge izin jasa geus iring-iringan kukumaha ge izin bae dek babarengan izin bae sorangan izin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana ngaranna dina ilmu Allah jadi nyana teh asa di lautan ilmu Allah urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat dideleukeun ku Allah bae berani ndak kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat dideleukeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dieu ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ta eta nah ieu lah be kabeh lamun urang ku goplah bae kalian urang turun ulah ayah goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kicep nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa 3 dimensi mentak disebut nage aya indra keenam
5 indra urang dibalik eta aya indra ke-6 di tangan kuku mage moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa ta'ala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa dik jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya ka mushola karak berjamaah di imaman teu salat acan lah cenah aja teu kaburu ieu Allah emang aya di mushola emang Allah aya di masjid Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana asal ilmu Allah sifat atau sifat mah berarti moal pecat tina zat layan fakwani zat nah lantaran sifat mah makoma bigairihi lamun zat makoma binafsi manya aya sifat pisah dina zatna moal aya kan mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar nikmat zikir geus ngeunaheun geus aya dina ilmu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngeunaheun kong aya cau mana blon tah zikir kos kitu mah nah jika jawabkan ku Allah urang lamun dek ngaji henteu karena Allah isin ka Gusti Allah urang dek silaturahmi ngariung urang butuh berkat deji pan Allah nyahoun manya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoun isin mimiti isin al haya'u minal iman isin naik jadi wali Allah cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang mudah-mudahan urang kabehan dibere sinar makrifat ku Gusti Allah sehingga orang mengenal ka Gusti Allah khususna tina ilmu Allah nu ieu umumna tina ilmu-ilmu Allah nu lainna tina sifat-sifat Allah nu lainna sehingga orang boga rasa deukeut ka Gusti Allah aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah.